Mini vlog janda muda kalau tinggal di kampung. Yuhu. Halo guys, urang ayana rek masak tahu lada garam jeung tumis jamur sederhana. Berhubung sanguna can asar. Sikana disepan. Guys. Si makan sanguna jadi otomatis samun masak di itu mau kecil. Jadi nungguan heula sangu asak guys nya. Lanjut guys, kurang rek ngangkat sangu anu geus asak ieu anu geus disepan tadinya. Nahan teu kana magicom. Eueuh magicomna nya tong loba tatanya we pokona mah. Urang masak nasi teh kana eta kana kompornya. Iraha teuing atunya urang nganggo kana kompor belul-belul ge. Baheula mah henteu aya nama bisa nya guys nya. Terus awal-awal orang erek masak heula tahu anu geus dipotong dadu-dadu nu tadi. Tah, sampikeun ka mateng, teu mateng ting sih. Saparapat meureunnan. Teu satengah, saparapat leuwih. 3 parapat meureunnan. Nah guys, di dieu teh da naon teh berhubung waktuna beh tereh paratnya si tahuna pindahkeun kana kompor belah ditu tah. Dia urang rek masak jamur teh anu tumis jamur sederhananya naon deui masak mah. Kitu deui da bingung atuh da di dieu mah sayuran emang teu hese cuman nya masakna nu bingung teh jeung bosen we eta deui sayurna teh. Tah ieu naon teh cemplang-cemplungnya. Ieu teh tadi teh aya jamur nu can kasuwiran matak dipending heula tah langsung we di ieu. Tah resepna mah bisa kalian naon teh deleh aja ya. Deleh tingali we guys lah eta si resep namanya. Hoream ngomong deui naon-naon pokona mah. Tadi dia teh sabari nungguan tahu asak teh nya masak eta jamurnya sampikeun ka asaknya. Terus cemplang-cemplung eta naon bumbu-bumbuna nya seperti penyedap uyah pecin nu kararitu lah pokona mah nya. Nu penting ngeunah lah kade heulap gulanya da. Ari ai Sunda mah mun teu aya rada amisan teh asa aneh biasana mah nyaleta urang sih. Tah kade asaan heula nya guys nya bisi kurang naon atau bisi pangsit teuing. Pokona diasaan tah ieu teh sudah dirasa cukupnya masukkeun kana mangkok di wadahan nya ti dinya teh guys. Nah, naon ieu teh? Heueuh pokona malah eta we di wadahan si jamurna teh nya tah si tahuna teh can asak guys ari ieu geus asak nya tuh tah ayeuna geus asak si tahuna teh diangkat we da geus kaciri henteu asak sih asak mah asak ieu teh tahu teh tapi henteu asak teuing geuningan jadi pas we lah ceuk urang mah nya. Ti dieu teh lanjutnya ieu si katel glowing teh kita isi minyak terus kita goreng naon bawang bodas bawang beureum jeung cengeknya ti dinya teh. Tah geus asak si bumbu lain bumbu atuh ieu teh bawang-bawanganana di ieu pokona mah nepikeun ka asak teh lah di cemplungkeun we si tahuna tuh kan. Tah resepna bisa kalian tingali nya bisi rek di SC di kumaha lah terserah kalian pokona mah. Tah ti dieu teh urang cemplang-cemplung bangsa penyedap nu kararitu nya beh aman. Aman naon aman deui. Lieur aing mah ngomongna. Pokona mah da kitu urang mah masak teh tara neko-neko jadi nu penting mah aya we keur deungeun sangu geus cukup urang mah da jiwana ge naon jiwana ge kumaha disebutkeun jiwa masak nya kitu we nu penting mah bisa geus. Kecuali lamun misalna keur puasa dikira-kira we kadang urang ge sok dikira-kira sih mun masak teh sakieu cukup nah kadang sok ngeunah kadang sok leuwih kadang sok kurang bodoh lah tukang masak mah. Tadi teh geus asak guys masukkeun kana mangkoknya sampeun kabersihin tingali katel glowing ge glowing we saeutiknya. Tah pokona namanya ti dieu teh urang teh rek tuang guys. Tuh kan tambah nama daging urut kamari ieu naon masaknya. Tur nuhun, thank you, assalamualaikum.